antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah serius atuh sia. Ai, kos nu nyaho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Aing kumaha ngomongna tuh. Ya ieu mah kos kitu. Makanya diliwat gue ngaji. Ayo kumaha sih. Angin lah asal bae leunan. Dina bahasa fikih aya dua, aya ifdo, aya iftidad. Ai ifdo ma wa huwa raqqum ma baina madkhali zakarin wa duburin, ngilangkeun batas antara enggon asup bobogaan lalaki jeung dubur. Di awewe aya dua alat, hiji nu dihareup paranti kiih jeung paranti ngaluarkeun orok. Nu paranti ngaluarkeun orok eta teh paranti asup si bapa. Eta kan eta maksudna eta. Aing kumaha ngomongna tuh. Ya ieu mah kos kitu. Makanya diliwat ku aing ngaji. Ayo kumaha sih. Angin lah asal bae leunan. Waduburin jeung dubur antara bobogaan awewe nu hareup jeung nu tukang eta teh aya batas pemisah di handap. Sanajan beulahna mah ngahiji. Ulah serius atuh sia. Ai, kos nu nyaho bae. Coba foto ge. Maksudna bebeulahna ngahiji. Sanajan zohir nama casing nama ngahiji beulahna, tapi ternyata henteu eta teh bolong hareup bolong tukang atuh lamun ngahiji mah bolongna bohong atuh kudu dicaritakeun pokona mah. Jadi aya batas tah antara bobolong nu hareup jeung bobolong nu tukang teh eta teh aya tulang didinya, tulang ngora. Nah kuari si tulang eta teh tulang ngora tah nu kalimpudan ku daging ieu teh dirusak ku hiji jelema lalaki ngarusak eta dibeulah misalna, baik digodot make ragaji ya beulahna supaya terus diragaji guys, gongsreng atau make bedog atau make belati, pokoknya mah nembus bae beulahna tinu hareup datang ka tukang beulah bae zahiran wa batinan. Aing kumaha ngomongna tuh tah eta geus kos kitu tah eta tah nu ngarusak eta tah wajib dia. Ya Allah, dirusak nama mina zawjiku salakina ngerusak eta tetep bae dikenakeun diat sebab eta mah lain hak salaki teh mah manya kudu etana dirusak panghalang teh mah nu ngantak sanajan ku salakina wajib bayar diat atawa ge lian salakina wajib bayar diat.
Ciksa kaul ibdo ma baina zakarin wa duburin gitu-gitu kene. Ai tadi mama adkhol nggon asup zakar. Ai mah langsung baina zakarin wa baulin. Lamun baina zakarin wa baulin berarti lalaki. Di lalaki antara zakar jeung baul, zakar jeung uyuh. Urang makan antara zakar jeung liang caiki urang mah jelas ai awewe mah antara zakar nggon zakar jeung baol eta kan hese baol teh pada tiki urang mah pantilok neuleu-neuleu antara nggon asup zakar jeung parantiki atuh jalanna beda-beda itu mah itu ieu mah ieu geus kiwari mah lamun hayang nyaho mah balik ngaji deuleu. Toel ku urang sarwiti coba sia ngadangkak. Aya naon tuh henteu aing hayang ngabuktikeun ngaji tadi bae coba. Pak sia kikituan dititah ku aing mah deui. Nah naonan ka dititah ku kiai ja. Aing mah lalagan mah nya sia haju ngadangkakeun kitu. Ke hajuna diome bae. Dengan jelas beda ta parantiki jeung paranti zakar eta aya liang jadi di awewe mah aya 3 liang teh liang paranti zakar liang paranti kiih liang paranti micen di tukang 3 ailam yumkin alwatu illa bi ibdoin muntaimkan wati te kecuali kudu di ibdo hiji awewe sarwiti urang Cikupa dikawin ku hiji lalaki urang Arab pan terkenal urang Arab mah paehna geus sagede ucing nundutan paehna komo mun hirupna aing kumaha ngomongna ieu sih aduh makanya direkam nih pan ngaji aduh kusia direkam itu bareres sih ngaji ya sarwiti urang Cikupa kebeneran awakna lenjang letik diciptakan ku Allah letik atuh letik makan bobogaana ge letik deui sebab hayang nyaho letik jeung gedena bobogaan awewe kumaha tarang lamun tarangna nongnong jerona nongnong tarangna demplek jerona deplek tarang rata jero rata geus pokona mah urang lamun deuk milih ka hayang ente kumaha hayang deuleu tarang wah ieu nongnong ye tah ieu leutik sarwiti teh geus berarti kapasitasna ge leutik ukuranna kawinna jeung urang Cikupa deui jeung urang Bojong lah biasa tama lumrah ieu mah kawin jeung urang Arab tah ieu ku urang Arab teh biasa di alep suka ternyata geus sabulan teu daek asup geus merenyi ni sarwiti teh tetep teu daek asup lantaran ieu kapasitasna kurang memenuhi nu sarwiti na ukuran bangsa gede na 5 cm itu mah 15 cm dipaksakeun paeh hasanna ieu mah teh ngaji terus geda mulai sih tak iya terus bae tak kurang Arab teh dipaksa tetep ngelai bae teu bisa wati nah iya si Ja'far
urang Arab teh ngaranna Ja'far kawin jeung Nyi Sarwiti urang Cikupa teu daek asup-asup bobogaanana. Nah, apakah aya kewenangan cek agama lah cek si Ja'far teh aing mawa belati bae ku aing suekeun. Sing hade tah. Apa meunang apa henteu? Cak di dieu aturanana fa illam yumkinil wat'u mun Ja'far teu bisa ngawati Sarwiti lantaran leutik bobogaan Sarwiti sementara bogaan Ki Ja'far gedena ka bina-bina bisa asup ila biddoin kecuali kudu dirusak make berarti soekeun woi palaesa teu bisa kasalakina men soekeun teu bisa sebab eta mah boga Sarwiti sebab berarti lamun geus henteu bisa diasupkeun eta teh berarti geus lain ukuran. Lain ukuran. Geus palaesa di zawat teu meunang mati ka salakina teu bisa. Jadi teu we geus teu meunang we geus teu meunang. Kumaha lamun pamajikanana ayeuna mah anu ngahaja ngagedean liangna nyana musyawarah pihak Sarwiti jeung salakina cek Ja'far ya kalau begini adanya aneh mau pulang aja ini nggak bisa dipaksain deh aneh udah sakit ini hukum gimana juga aneh mau pulang ini nanti dulu bang cek Sarwiti sekarang kan banyak dokter ntar saya ke dokter mau ngapain mau digedain dikit ya terserah tapi itu lepas tanggung jawab saya iya pokoknya saya nanti yang berusaha nah cuman saya mau ngukur dulu kepunyaan situ biar nanti saya ngegedainnya berapa senti kok ini susah banget ini ya udah diukur kujana bener 15 senti Cak Sarwiti aing paeh bisa ya tetap jarak ka dokter usada insani dok ya saya mau operasi apa kepunyaan saya cek dokter emang kenapa coba tolong periksa wih kalau ada 3 aja per hari mantep nih siapa dokter coba diperiksa. Setelah konsul ke dokter, ini kendalanya apa? Cek dokter ini bagus ini. Bukan masalah bagus ya dok. Ini saya pengantin baru udah 2 bulan sekarang. Terus, ya ini nggak masuk kepunyaan suami saya. Wah, kayak apa itu? Jangan banyak omong dok. Emang orang mana ini? Orang Dubai ya? Iya bang. Oh, diukur nggak di sana? Diukur. Ini ukurannya. Cek dokter ini kalau digedein bisa sampai belakang nih. Gimana ini sampai belakangnya tembus. Terserah dok, yang penting saya bisa dialap suka dok. Waduh, kamu udah nemah dok dah. Mas kawinnya besar kali, jangan ngomong-ngomong mas kawin dok. Dah ini pakai ngoperasi juga habis dok nih. Jadi Sarwitina anu berusaha ngagedean bobogaanana. Bius soekeun set tendenan obat merah tek kemarin kos nyepah bae gitu ya otomatis kan kudu aya kesembuhan heula jeung aya aturan-aturan yes, maka panasilin dan lain sebagainya. Berapa hari dok ini baru bisa dipakai dok? Atau kira-kira aja sama situ. Kira-kira masih sakit ya jangan. Udah sembuh baru. Oh iya dok. Tuh, beres. Dipigawe lah ku si Ja'far. Begitu ku si Ja'far dipigawe tetap can meujeuhna. Gede jasa tah mah.
tah eta mah caritana endek mah nandek henteu kewenangan salaki ngarobah bobogaan pamajikan. Adapun urusan ngarobah pamajikan di luar rotak, sanajan rotak pan rotak mah katutupan ku daging, aya nu katutupan ku tulang, bobogaan teh eta geus lain tanggung jawab salaki, malah salaki teh bisa menceraikan istri ketika teu bisa dialep suka lantaran bobogaanana rapet ku daging. Teu bisa kapan kawin ge endek maksudna eta. Sedangkan etana rapet atuh jang asup. Nah ieu kudu dioperasi, tanggung jawab pamajikanana. Nah ieu mah normal-normal mah ngan leutik digedean ku Nyi Sarwiti jarang, tapi lamun ngaletikan loba. Ieu mah ngagedean tah eta urusanana urusan pamajikan mun salakina kuari. Lamun Jafar maksakeun diri ngagedean boga pamajikanana, digedeanana make peso, ta eta Jafar sanajan ka pamajikanana ketika ngagedean bobogaan pamajikanana make peso wajib diat. Tuh, wajib bayar diat. Ieu teh termasuk kana operasi ketika aya hiji pasien dioperasi ku dokter, dioperasi dibedah antara enggon asup zakar jeung duburna, ta eta si dokter ge tetep bae wajib diat lamun memang tanpa aya alasan-alasan kesehatan wajib diat. Masya Allah karim taksing hade. Wa man la yastahiqu ibtidadoha fazalal bikarata. Jelema tengah hak teu boga hak kana marawanan berarti lain salakina. Nyi Sarwiti sok nagog bae di tukang jagong nyana mejeng kebeneran aya laki-laki buaya dileulengkeun ku si lalaki teh di obrolan diajak kencang ternyata kabablasan. Berarti ieu si Zaid berkencang jeung Nyi Sarwiti parawan keneh kuari lantaran kebablasan maka dizinahanlah. Tah ieu Ki Zaid ngazinahan Nyi Sarwiti nu parawan berarti kan ngadobrak ngarusak kaparawanan awewe. Sedengkeun parawan eta adalah merupakan mahkota. Lamun geus ka perawananana geus leungit nilai awewe mah. Nu matak eta hiji-hijina nu kudu dijaga teh. Nu matak kuari mah kan bloon awewe teh nu kudu dijaga endahan ge toler-toler kunyana. Oh jeung baso bisa. Murah amat sih. Masya Allah, sapira baso sagede kieu. Wicana Malpinas ieu baso na sagede Malpinas dia. Ieu mah Nyi Sarwiti dizidahan ku Ki Zaid. Berarti kan Ki Zaid teu boga hak. Ta ayeuna lamun aya Zaid nu teu boga hak marawanan Sarwiti kemudian fazalal bikarota dileungitkeun ka parawananana dileungitkeunana bigoiri zakarin lain kudakar wajib bayar embok lamun dileungitkeun ka parawananana lain ku bobogaan Ki Zaid mimiti diragapan luhurna aju bujal Sarwitina cicing bae bego malah ngarasa getek meureunnyana terus kahandap terus handapna ge dicekelan teh cicing bae eta deui Ki Zaid blon kunaon haju ngasupkeun curugna
kan blon eta berarti kah blon diasupkeun curugna terus didedet weh asup sakieu wah teh nyaho nu di luar mah teh ngaji fikih teh kos kieu pikir mah kos kieu lamun geus kos kieu bae atuh ngan sebab iman nyaritakeun hukum atuh menyaritakeun hukum atuh henteu jelas teh kumaha ese asup sakieu aduh teh eta Ki Zaid nu ngarusak kaparawanana make curugna eta berarti wajib bayar irsu emboh ganti rugi sebab mahkota keperawanan eta hancur ku curug Ki Zaid bayar hari masalah irsu mah tergantung kumaha nilai awewena nilai awewe kelas kumaha ternyata nilai awewe teh kelas teh ieu teh kelas ningrat mahal bisa ngaluihan diat ternyata awewe kelas pertengahan biasa-biasa ternyata awewena ieu mah kelas pasaran teh artinya di pasar ge ambualayan kos kitu ieu loba lumrah eta mah tergantung kumaha hayang dibayarna di sarwiti tapi lamun kelas ningrat kelas terhormat ieu teu bisa sembarangan kumaha nyana ieu kitu kamulyaanana makin mulia makin luhur pangkatna makin mahal Masya Allah nu mentege hukum Allah manggeus diterap-terapkeun rapi mimiti Kangjeng Nabi kemudian dilangsungkeun ku khulafaur rasyidin dilanjutkeun deui ku para tabiin dilanjutkeun ku para imam di negeri-negeri Islam atawa di zaman kerajaan-kerajaan Islam zaman Raden Patah 500 tahunan toh setelah hilang daulat Islamiyah kuari urang make aturan hukum teh make aturan hukum demokrasi Belanda campur Amerika nu teu jelas kumaha endekna ieu diayakeun ieu dihapus ke ieu ditambah ieu dikurangan kumaha kaharayangna sorangan moal anggeus akur jeung ieu teh akur jeung ieu akur jeung ieu teh akur jeung ieu kitu bae buatan manusia mah sebab manusia makan teu akur ka hayang jeung pola pikir beda jeung aturan Allah aing nu boga aing jeung aturan kumaha aing cak Allah sia mah sakadar ngalaksanakeun jasanajan kukumaha ge sia bakal balik ka aing tuturkeun aing rapi hukum nang Allah tinggal kesadaran urang bae geus lamun make hak asasi manusia bari bohong tate ieu buktina kos kuari teu puguh aturan-aturan nu mantak begitu Imam Syafi'i ijtihad wah terebut hayang ngajadikeun mufti ka Imam Syafi'i geus puguh di Mesir geus puguh di Irak geus puguh di Yaman, geus puguh di Madinah, Saudi Arabia. Wah, di Turki ribut kabeh hayang meuli ka Imam Syafi'i. Ku jitu-jituna jeung ku istimewa-istimewana Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i tetep bae lantarannya nama neuk ngembangkeun agama daulah Islamiyah jadi muftina kumaha kahayang kula bae teu bisa dikitu-kitu cek Imam Syafi'i. Diteruskan ku ashab Syafi'i Imam Mawardi wah anu paling jitu di bidang kepemerintahan adalah Imam Mawardi mun urang sering maca kitab fikih kama qol Mawardi wah sebabnya nama jadi gubernur di Irak walaupun ada jadi gubernur di Irak saat eta tata hukum nama mendunia mentak tenarna Imam Mawardi teh membuat kerapihan
hukum di negara Imam Mawardi. Dilanjutkan terus kabelah di Imam Syahriwardi, terus kabelah dia kalau lenyap negara dipimpin ku ulama, tinggal kuari dipimpin ku penggitar dekrapih kumaha hararese terserah ya mah yang ngagalitar kabehan pilih ku sia teh ayeuna emang geus kararagok cenah kiai kunaon kagokna dipimpin ku politikus Joko Sekarari itu bae, dipimpin ku sipil yang geus, dipimpin ku cewek yang geus, mah baca mau hayang nyahobat coba urang goyang geus lah. Berarti siapa penasaran doang sabodo sia tuh. Jadi casaha ge di negara urang terek garobah aturan da koski kene. Tapi lamun diamati ku ahli politik nu jernih teu jelas. Sebab sistem negara dengan dua, hiji presidentil, nomor kedua parlementer. Iya di urang make sistem naon? Lamun iya make parlementer mana? Coba buktikan. Lamun presidentil sok coba kumaha. Emang kumaha kitu kiai aturan-aturanana? Atuh sia mah bodoh jasa sih. Teu nyaho atuh engke bae heulana. Tuh, jadi dia pakai hukum rawat coba orang aturan mah ada jelas. Oh. Dimana rakyat sebenarnya mah palalin terjasa neleukeun penggede di luhur. Make sistem naon sih? Tinggal kapiasem. Jasa kitu doang. Mentak aya be bahasa di zaman Orde Baru mah demokrasi terpimpin. Sebab naon? Presidentil lain, parlementer lain. Nyana embung disalahkan, makelah demokrasi terpimpin. Al-Quran ge lain deui. Nu mantak di Indonesia sebenarnya make hukum naon si aturanna? Wallahu a'lam bissawab. Jelas atuh. Tuh, mantak hukum diudak-aduk, diubrak-abrik. Urang nu mantak reformasi teh hayang perbaikan aturan, ternyata makin diacak-acak, makin diaduk-aduk. Tega ahokan rakyat mah komo ieu mah nu ngaji di dieu mah sapira urang ketos, kendal, urang gelam, anu sakolana baheula teu tararamat teh. Jatuh bayaran ge make suluh ge eueuh. Ieu buktina ku sekarang ieu. Namun urang mengkaji aturan-aturan mana sih nu jelas? Mantak maning balik ka Al-Qur'anul Karim secara pribadi masing-masing yuk urang perbaiki di urang melalui aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kadituna orang siap make aturan Al-Qur'an asal kabehan bae. Masya Allah. Tuh kan. Hese. Wa man la yastahiqu ibtidaha jalmat ayak marawanan kahiji awewe aiprak dilengitkeun ka parawanana lain ku zakar maka wajib bayar irsyid teh hukumah tergantung kumaha martabat eta awewe nu geus ditetepkeun ku para mufti turun temurun ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin terus di zaman atbat tabiin terus dikembangkeun sampai detik ieu tinggal suara hukumna bae pelaksanaanna tidak ada. Di negara demokrasi beresep kos urang ieu. Aya awewe disinahan atau dirusak bobogaan make curug. Bapana teh senang sidang. Begitu disidangkeun kan nu bersangkutan nu ditanya nama antara lalaki nu dianggap penganiaya jeung awewe anu dianggap teraniaya. Nah ieu ditanya kapan ke? Betul kamu serwiti dirusak kepunyaan kamu? Iya. Kamu itu dirusak enggak melawan? Ya enggak berdaya pak. Kenapa enggak berdaya? Ya saya seneng. Oh begitu. Cakap wah seksial. Lu seneng emang? Ya, seneng saya juga tuh. Oh emang udah ada jalinan cinta ya? Sudah ada, dua SMS aja baca tuh. Ya cakap saya bubar. Lu kalau udah seneng udah terusin dah. Eta hukum apa lain kos gitu.
lamun dipikir ku otak hukum apa lain kok senang sama senang singkeun teu kena sanksi di atuh senang sama senang mah coba tetep bae kena sanksi sebab perlakuan anu tidak diridhoi oleh agama, tidak diridhoi oleh Allah Sang Maha Pencipta. Walaupun senang sama senang ya kena sanksi, tapi di negara demokrasi nu make aturan hawa nafsu teu kena sanksi. Aneh teh. Aneh kan? Nu mata dialokasikeun bentukna tuh motel, bentukna tuh hotel, bentukna tuh dan lain-lain sebagainya untuk yang sama-sama senang. Tidak ada hukum kan berarti atuh kos kitu mah. Nah, lain dilenyapkan prostitusi, malah seneng sama seneng dialokasikan. Ndek jadi naon ieu negara urang. Ieu hotel, pagaweanana zinah di dinya, belah dieu aya kiai imahna, belah dieu masjid. Coba ayo, nyana keur meujeuhna bersenggama jam 4:30 atau jam 4:04 keur meujeuhna happy tahun baru ngadanya suara azan Allahu akbar Allahu akbar nya ki haji deh Pak teureun heula nya neng istirahat dulu neng kenapa itu ada suara azan neng cek si awe da sial tuh tar habis azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah ngajawabnya lagi sunah neng jawab dulu asyhadu an la ilaha illallah sial tak haji goblok biasa beres la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma syahidina beres ini tidak der lagi berdeui tolol deh coba eta makana urang sangat sedih ketika aya orang bule di Jakarta usul ke DPR supaya jangan bising suara azan. Coba azan mah dipersilakan di masjid tapi jangan terdengar suaranya, kami terusik, kami terganggu. Lantaran DPR dibere duit hampir bae eta dilaksanakeun. Masya Allah. Otak DPR ditengen di mana mun deukeut ku aing. Ieu cenah DPR na ge tatangga. Heunya. Ndek kumaha coba hayu. Urusan kos gitu bae teu bisa atau komo nu lain-lain. Masya Allah, sangat prihatin jeung sedih. Di ka rumah ieu DPR hanya usulan kitu bae make jeung deuk dilaksanakeun. Masya Allah. Tah iyalah SDM na paingan cek Gus Dur TK. Ieu mah lain TK deui, di bawah TK. Ieu mah naon karang-karang di bawah TK? PAUD, di bawah PAUD. Asana ieu mah geus di bawah PAUD jasa ieu mah. Sakola pan teu sita DPR. Masya Allah. Au bizakarin li subhatin famaru mislin sayyiban atawa jelema nun teu hak marawanan ngan marawananna ieu make zakar cuman li subhatin kana subhat tetep pamahrumistin sayyiban wa arsul bikar ayat 2 Ki Zaid gawin jeung Ye Sarwiti encan dipisuka manehana ieu ngahadiran pertikahan di imah dulurna di Bogor karake meunang 3-4 poe saminggu lah encan di kukumaha nyana ka Bogor begitu ka Bogor ngendong pas ngendong peuting teh hayang Ki Zaid teh dula deuleu aya awewe keur ngabaris limaan kan di nu hajat mah make pakaianna seragam beureum kabeh buk diakurkeun nah Ki Zaid ngarasa pamajikanana ka si Sarwiti peuting jam 2 ngarayap begitu ngarayap anggapan Ki Zaid ieu pamajikan aing Sarwiti ieu nu di sisi ieu geus
ditumpakan ku Ki Zaid jam 2 kan keur sarare. Nah beres ditumpakan geus beunang ka parawananana harita barang dicetekeun lampu tek ngahaneng bae Ki Zaid kos kebodea we. Saya lain pamajikan aing. Ieu saya abdi mah ema atuh Aisyah kunaon tadi atuh lain hudang. Iya atuh teh nyaho cek cenah teh. Ah bohong nya. Kasupan kudu teu hudang. Biasa ngagurinjal. Nyaho teuing mener teu karasa nyaho teuing memang haju ngahenen mah eta si ema. Nu jelas eta si ema teh beunang ka parawananana. Ribut dirinya. Aya naon cek sarwi teh naon? Teu naon? Teu naon si ribut. Puguna naon? Aya ieu teh kan aduh cek sarwi teh aya deuleuh heula. Iya tuh apa lawak sarua, baju sarua, buuk sarua, make sesengitan sarua. Ye, atuh aing hayang pan disangka ieu pamajikan. Aing mah lillahi taala, Allahu akbar. Sugan teh sia. Ieu teh. Tah geus kieu ku waye, subat ye, tah eta. Zaid teu aya hak ngaleungitkeun ka parawanan si Ema. Ku Ki Zaid dileungitkeun ka parawananana cuman bizakarin biasa ditumpakan make ngasupkeun zakar. Ngali subhatin disangka pamajikanana orenganan si Ema. Nah ieu mah aya 2 kewajiban. Hiji wajib mayar mahal misil lantaran jadi rangda. Nomor kedua ngaleungitkeun ka parawananana kudu bayar hukumah 2. Masya Allah. Mukratan tawa karena dipaksa Zaid aya hak ngaleungitkeun ka parawanan kanyisi Ema kuari dileungitkeun ka parawananana bizakarin ku zakar cuman dipaksa. Dia dizinahan berarti nah 2 sarua. Hiji bayar mahar misil, nomor kaduana arsyul bikara hukumah. Wakil mahru bikrin cek sakaul mahar kaparawanana hungkul. Kumaha lamun Ki Zaid kawin ka Nyi Sarwiti haju ku Ki Zaid dibedah ka parawananana. Kuari statusna berubah nu kamari mah keur encan dipigawe ku Ki Zaid parawan, kuari mah jadi rangda. Atuh eta mah masalah emang hakna wa mustahiku ari Zaid kawin ka Nyi Sarwiti berarti boga hak marawanan. Kuari di parawanan ku Ki Zaid bedah ka parawananana la syai'a alai teu wajib naon atuh sanajan bedah emang paranti ngajinana. Oh salah nama kos itu. Teu minang cek pamajikanna, Bang. Ada apa? Bayar dong. Bayar apa? Ini barang saya yang kemarin merapat sekarang kan jadi renggang begini. Renggang juga emang perantinya. Atau iya emang begitu. Biasa aja tuh begitu, renggang juga ya kagak apa-apa. Itu memang udah biasa aja begitu. Tapi harus bayar dong. Nggak bisa. Itu mah sudah waktunya begitu aja. Wakila cek sakalma in azala bi ghairi zakarin fa'arsyu. Tapi lamun Ki Zaid marawanan teu bisa-bisa ieu di parawananana ima rapet narapih jasa wa ima bobogaana milai bae. Pan aya bobogaan teh nu milai bae. Tah eta sebenarnya mah gampang lamun bobogaan milai kukula dibere. Resepna serius ya mah. Bagi laki-laki nusok milai bae bobogaanana ieu kudu ngagodog talancuh.
Palancu paranti embe teh tah. Patok palancu patok. Hak. Tah eta cabut. Godong. Pokona kajen kuku mah ge tetep teger bae eta talancukna. Siap di sareri heran. Atuh inum ku sia, nu sia mah kitu bae tetep. Patokna doang teger ge atuh ya kayu utama tuh. Aduh, ai pra ku sia ngaja deui datang ka imah ngagodog palatok deui. Cek majikan keurang ka ieu ya ilmu ti Cilongok. Tuh, anu sejen mah teu inget etana doang nu inget pan. Dasar boloon. Palatok nama tetap teger. Aya bobogan milih-milih bae. Nah, dirusak ieu kaparawananana. Dirusakna lain make dakar, tapi make curug. Lantaran geus kesal saminggu teu beunang, 2 minggu teu beunang. Ke curug bae lah dimimitianana. Untung curug atuh teh mah. Tah ieu mah lamun make curug tetep bayar irsu hukum. Sebab lain parantina. Lain parantina mah wajib bayar bae tetep. Ngaji kan kos kitu. Jadi geus anggeus deuk naon deui urang teu kudu nyieun hukum deui lantaran geus anggeus al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Sakira-kira can anggeus moal ka maot Kangjeng Nabi. Di maotan sote geus anggeus deuk rajakeun naon coba jawab ku Al-Qur'an. Dia cara teka panggil Al-Qur'an mah urangna teu becus jawab pakai Bukhari sebab Bukhari adalah mufassirun lil Qur'an. Ja Bukhari ge cenah ieu mah teka panggil-panggil atuh siapa boro-boro rek magian hukum gaji dia henteu. Jawab make ijma dan kias. Lah ijma dan kias ge asa teh siapa kudu didagorkeun beunana. Ya teka panggil-panggil cenah hukum teka panggil ku sia bacaan coba hasil ulama nu kaliwa ka nyiduh-nyiduh ka hitut-hitut aya bab segala rupa geus kumplit jasa urusan kos kieu bae pan pohara masyaallah nu kaliwat kabeh geus aya tinggal urangna sadar apa henteu nemah apa henteu di hukuman kunu boga hukum yakni Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa fil batsi wallahu a'lam bissawab. Allahu la ilaha Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Rakib la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail 9 Nabi Ishaq 10 Nabi Yaqub
11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam